Wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bertemu lagi dengan saya, Bodak Ceng. Cengeng, ayo nama orang ngabahas sekolah ya. Aduh, hanya karena aing teu mau jejer ya. Nyata lah. Kan baiklah, dia mah orang ngabahas sekolah tuh. Cicing dihanap diluhureun kulah nyata. Menikah adem. Gitu. Dewek poho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, aku dewek dijawab. Tadina ku aing kan disempak ka kuping tapi kurang kompak. Alus ku dewek dijawab ieu. Lah ilaing nyan puisi. Si lain mah kana puisi we. Aing pan rada ieu huntuna ieu teh nyeri huntu, nyeri gugusi. Justru lamun misalkan diobongkeun hek misalkan nyeri huntu wak-wakan we kekeluhan insyaallah bakal cageun ngan harita. Cager harita nyata. Seperti kieu ieu. Lamun maneh nyeri awak, sintrek we si kanyut maneh insyaallah cager. Gitu bener. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah like. Semoga berkah dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu aya nama urang mah ngabahas ieu kongresna ngabahas cai tu kiruh. Cai Cianjur mah kiruh oge kana beungeut teh alus ya lembut. Maneh. Ada gitu. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Tah, ayeuna kieu, ayeuna aing arek nyeun puisi, ngan puisi nah lah sakainget. Kumaha we yang penting nyambung, urang mah hiburan. Kontenna sabaririp dina YouTuber. Engke videona, hanya karena teu bisa dikirimkan ayeuna paling ge isukan. Soalna lip ayeuna teu bisa dibaligikeun langsung kana YouTube kana TikTok jeung kana FB. Jeung kana Lemon 88. Gitu nyata. Jadi ayeuna lamun lip ayeuna konten teh meureunna kita dibagikeun teh isukan nyata. Aing teh tadi nama rek konten ka sawah ngan panas ayeuna mah tadina ngan panas keneh kewe sore sugan. Geus we di dieu ngabahas kulah tuh tingali laukna loba di dieu mah cai kiruh tuh tingali lelena. Buru lin ilaing terek nyen puisi. Oke, heula mikir heula aingna. Sok aing dibere ke waktu 15 detik. Wah, ilaing mah tuh gancang teuing 15 detik mah ku ngobrol aing oge beak atuh bro. Pan keluarkeun kata-kata sastra jeung kata-kata antusias. Lainna naon aing ngaluarkeun kata sastra jeung kata antusias. Sok aing urang tanda jawab jeung dewek. Lamun bahasa makan bahasa Indonesia na dahar naon? Sabaraha hiji?
Lamun teu salah bahasa dahar makan naon deui? Ari bahasa Sunda Bahasa Sunda mah loba banguna mah sok hiji lolodok, dua nyatu, tilu dahar, opat enam, tilu cecablog. Wah loba pokona mah. heeh eta loba bahasa Sunda mah lieur tah mata disebut antusias bahasa Sunda. Maneh anjeun ilaing sia tuh tak loba kata-katana lamun misalkan bahasa Indonesia mah kamu anda Oh, matak batur ge resep ngana bahasa Sunda teh naon? Soalna loba maknana. Seperti punten lamun bahasa Indonesia mah permisi, tapi bahasa Sunda ari bahasa Indonesia pan bahasana ieu keseluruhan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi keseluruhan rek misalkan pulau mana-mana oge seluruh Indonesia eta bersatu karena bahasa Indonesia gitu. Rek Papua, rek Batam, rek Makassar, rek Pare-Pare, rek Aceh, arek Cipanas, arek Cianjur, rek Jawa Barat, rek Jawa Timur, rek Jawa Tengah, rek Banten kita jadi bersatu karena bahasa Indonesia walaupun satu makna tapi dipakai ke seluruh Indonesia gitu. Mata kurang ini segabeh kata kudu bersatu bahasa geus bersatu tuh kurang bahasa Sunda heula engke misalkan namun urin ka kota rek ka ibu kota rek ka mana pake bahasa Indonesia pasti nyambung. Lamun ilai ngobrol ayeuna maneh misalkan bahasa Sunda urang Sunda ngobrol hiji si lain teh nyanjang ka ieu ka Papua hiji teh make bahasa Indonesia moal nyambung sia ngomong. oh nya euy. Ilaing nanya orang Papua ku bahasa Sunda mana reka mana moalnya malah anda mau ngartiin tapi ku bahasa Indonesia anda mau kemana insya Allah bakal dijawab Oh nya. tak itu mata itu bersatu nah kabeh bahasa bersatu ke dalam Indonesia pulau ya oge dari Sabang sampai ke Merauke tah dewek kerjaan puisi yeuh heula keur mikir heula yeuh puisi tentang sisi kulah di dia loba kembang terus di wetana aya popoean baju jeung imah urang hijikeun judulna puisi air keruh tapi terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Semoga sehat selalu. Tah, ayeuna urang hijikeun puisi ku bahasa Indonesia ya, tapi campuran ku bahasa sastra, ku bahasa antusias. Jadi kata sastra, kata antusias teh sebutna loba kata gitu. Eta keneh tapi kata antusias seperti maneh anjeun ente tanya termasukna kata antusias loba hiji kata jadi banyak makna nah. Oh buru atuh wah geus we nyen ieu puisina. Pan judulna sisi kulah ye kumahanya ye judulna air. Ah buru ku aing dibere waktu 15 detik gercep gerak cepat. Oke, handphone kudu di pikiran heula teh di pikiran mah teu nyambung ayeuna tentang kulah, tentang cai lompatna kana naon supaya nyambung, supaya genah kanu ngadengena teu beteun. Ah buru lah teh kuring nyanyi. Heeh,
saya akan mencoba menciptakan suatu puisi, tapi ieu mah lain ieu nya lamun secara tema puisina saka inget judulnya air. Air, air. Asa hoream euy kade lah nyen puisi mah. Soalna waktu geus 10 menit yeuh urang lip teh yeuh teu karasa. Tali latih ayeuna lip ayeuna mah tah henteu engke pan ayeuna rek konten ka sawah soalna ieu. Urang ayeuna cicing dina hanapeun ieu nepi ka geunaheun. Hanapeun jeruk jeung tangka jamu di hanapeun tangkal hanjiwang. Gitu. Maneh hade eta tah wak-wekna tah. Pan ngajaran wak-wek aing mah wak-wek teh lain ieu lain suara ucing. Tapi alus eta wak-wek lamun sora eta maneh dipake nyanyi. Nya naon we, insyaallah nyambung. Tapi gitarna melodina segala insyaallah sora kitu mah alus. Sia mah ngaledek. Lain ngaledek he. Sora cengeng mah. Aduh 12 menit. Heueuh tuluykeun urang mah ngadongeng da imah ngadongeng urang mah. Kumaha eta teh awewe teh? Engke ku aing can nelepon kamari nelepon ketah ngan maksudna can puguh. Soalna lah jigana tos lebaran insyaallah. Balik. Tinggal itu di kulah tuh aing laut tuh lompatan. Lamun sabering golek jikana bulutna baradak. Ngan bulut kulah teh hese hungkul. Memang lamun geus nyangutna kudu beunang harita, lamun teu beunang lumpat jero. Moal beunang moal nyangut engkewe geus asa bulan. Nyata aduh tuh mah cepat lauk sepat. Nya aing mawa jeujeur bieu teh atuh. Aing nyata keur neangan beuteung geus we ana mah kieu wah tingali tuh kesejukan alam keindahan tingali aya tangka bidara aya kemang-kemang yang unik tuh. Ada saung di sebelah sananya ada bidadari Tanjung Sari. Nya terus kumaha? Teu kumaha ieu nama. Ieu aing teh kelip kieu teh lain naon ieu teh ngahaja soalna lamun henteu lip nya maksudna aing teh bisa konten gitu. Ari kieu mah urang sebarkeun we kana FB jeung kana TikTok jeung kana Lemon 88. Supaya ngaran maneh cengeng kasohor, masoana maneh masuk ngaduakeun ka orang-orang gitu. Mudah-mudahan urung aing dicirian, beungeut aing koneng. Sugane ngaran maneh pirar. Maneh kudud mah cengeng. Moal. Disirek udud aya udud mah. Mung aing kamari ge udah beak hiji ge ngekan sore teh. Ngak.
Wah, sama suara ucing ketinggalan song-song ngek. Bisa wae lah. Jaga sembung mau bedog teu nyambung goblok. Macah sama Ma Acih masa Cih. Seteh sok nyanyi atuh sekali-kali mah. Aing teh nyanyi nanya tak apa na tungtungna jeung buntutna di tengahna teu apal. Kan bae aduh ka mana irung we nyanyianna. Ayeuna urang ieu we urang salam kasih ka Bang ka ieu ka Barba lah ka kapten Persib Bandung nu kamari basa main El Clasico Persib PS Persija. Kumaha salamna syah? Panada mah kudu bahasa Itali lamun ku bahasa Sunda atau ku bahasa Indonesia moal ngartieun. Nya kieu we Aimichi Mr. Barba di Cianjur. Artina halo teman Mister Tuan Barba, saya ada di Cianjur tuh di teh ibaratkan seperti di sana atau sini. Sakitu dongeng kisim kuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Wa taufiq wal hidayah waridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bertemu lagi dengan saya Bodak Ceng. Cengeng, ayeuna mah urang ngabahas sekolah yeuh. Aduh, hanya kalna aing teu moal jejer yeuh. Nyata lah. Kan bae lah, ieu mah urang ngabahas sekolah tuh. Cicing dihanap diluhureun kulah nyata. Menikah adem. Gitu. Dewek poho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, aku dewek dijawab. Tadina ku aing kan disempak ka kuping tapi kurang kompak. Alus ku dewek dijawab ieu. Lah ilaing nyan puisi. Si lain mah kana puisi we. Aing pan rada ieu huntuna ieu teh keur nyeri huntu, nyeri gugusi. Terus lamun misalkan diobongkeun hek misalkan nyeri huntu wak-wakan we kekeluhan insyaallah bakal cager ngan harita. Cager harita nyata. Seperti kieu yeuh. Lamun maneh nyeri awak, sintrek we si kanyut maneh insyaallah cager. Gitu bener. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah like. Semoga berkah dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu ayeuna mah urang mah ngabahas ieu kongresna ngabahas cai tu kiruh. Cai Cianjur mah kiruh oge kana beungeut teh alus ya lembut. Maneh. Ada gitu. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Tah, ayeuna kieu, ayeuna aing arek nyeun puisi, ngan puisi nah lah sakainget. Kumaha we yang penting nyambung, urang mah hiburan.
kontenna sabari dina YouTuber. Engke videona hanya kana teu bisa dikirimkeun ayeuna paling ge isukan. Soalna lip ayeuna teu bisa dibaligikeun langsung kana YouTube kana TikTok jeung kana FB jeung kana Lemon 88. Gitu nyata. Jadi ayeuna lamun lip ayeuna konten teh meureunna kita dibagikeun teh isukan nyata. Aing teh tadi nama rek konten ka sawah ngan panas ayeuna mah tadina ngan panas keneng kewe sore sugan. Geus we di dieu ngabahas kulah tuh tingali laukna loba di dieu mah cai kiruh tuh tingali lalena. Buru lin ilaing terek nyen puisi. Oke, heula mikir heula aingna. Sok aing dibere ke waktu 15 detik. Wah, ilaing mah tuh gancang teuing 15 detik mah ku ngobrol aing oge beak atuh bro. Pan keluarkeun kata-kata sastra jeung kata-kata antusias. Lain naon aing ngeluarkeun kata sastra jeung kata antusias. Sok aing urang tanda jawab jeung dewek. Lamun bahasa makan bahasa Indonesia na dahar naon? Sabaraha hiji? Lamun teu salah bahasa dahar makan naon deui? Ari bahasa Sunda? Bahasa Sunda mah loba bangunna mah sok hiji lolodok, 2 nyatu, 3 dahar, 4 6 3 cecablog. Loba pokona mah. Eta loba bahasa Sunda mah lieur tah. Mata disebut antusias bahasa Sunda. Maneh? Anjur, ilaing, sia, tuh, tak loba kata-katana. Lamun misalkan bahasa Indonesia mah kamu, Anda, Matah batur ge resepna kana bahasa Sunda teh naon? Soalna loba maknana. Seperti punten lamun bahasa Indonesia mah permisi, tapi bahasa Sunda dari bahasa Indonesia pen bahasana ieu keseluruhan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi keseluruhan rek misalkeun pulau mana oge seluruh Indonesia eta bersatu karena bahasa Indonesia. Rek Papua, rek Batam, rek Makassar, rek Pare-Pare, rek Aceh, arek Cipanas, arek Cianjur, rek Jawa Barat, rek Jawa Timur, rek Jawa Tengah, rek Banten kita jadi bersatu karena bahasa Indonesia. Walaupun satu makna tapi dipakai ke seluruh Indonesia. Gitu. Mata kurang ini segabeh kata kudu bersatu. Bahasa geus bersatu. Tuh. Kurang bahasa Sunda. Bahasa Sunda heula engke misalkan namun urin ka kota rek ka ibu kota rek ka mana pake bahasa Indonesia pasti nyambung. Lamun ilai ngobrol ayeuna maneh misalkan bahasa Sunda urang Sunda ngobrol hiji si lain teh nyanjang ka ieu ka Papua hiji teh make bahasa Indonesia moal nyambung sia ngomong. nya euy. Ilaing nanya orang Papua ku bahasa Sunda mana reka mana moal malah anda mau ngartieun tapi ku bahasa Indonesia anda mau kemana insya Allah bakal dijawab nya tak itu mata itu bersatu nah kabeh bahasa bersatu ke dalam Indonesia pulau ya oge dari Sabang sampai ke Merauke
Tah dewek kerjaan puisi yeuh. Heula keur mikir heula yeuh. Puisi tentang sisi kulah. Di dieu loba kembang. Terus di wetana aya popoean baju jeung imah urang hijikeun. Judulna Puisi Air Keruh. Tapi terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Semoga sehat selalu. Nah, ayeuna urang hijikeun puisi ku bahasa Indonesia ya, tapi campuran ku bahasa sastra, ku bahasa antusias. Jadi kata sastra, kata antusias teh sebutna loba kata gitu. Kata-kata keneh tapi kata antusias seperti maneh anjeun ente tanya termasukna kata antusias loba hiji kata jadi banyak makna. Buru atuh lah geus we nyen ieu puisina. Pan judulna sisi kulah yeuh. Kumaha nya ieu? Judulna air. Buru. Aing dibere waktu 15 detik. Gercep. Gerak cepat. Oke, handphone kudu di pikiran heula teh di pikiran mah teu nyambung ayeuna tentang kulah, tentang cai lompatna kana naon supaya nyambung, supaya genah kanu ngadengena teu beteun. Buru lah. Kuring nyanyi. Saya akan mencoba menciptakan suatu puisi, tapi ieu mah lain ieu nya. Lamun secara tema puisina saka inget. Judulnya air. 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 Asa hoream euy kade lah nyen puisi mah. Soalna waktu geus 10 menit yeuh urang lip teh yeuh teu karasa. Tong dilatih ayeuna lip ayeuna mah teh henteu engke pan ayeuna rek konten ka sawah soalna ieu. Urang ayeuna cicing dina hanapeun ieu nepi ka geunaheun. Hanapeun tangkal jeung tangkal jamu di hanapeun tangkal hanjiwang. Gitu. Maneh hade eta tah wak-wekna tah. Pan ngajaran wak-wek aing mah wak-wek kieu teh lain ieu lain suara ucing. Tapi alus eta wak-wek lamun sora eta maneh dipake nyanyi. Nyanyi naon we? Insyaallah nyambung. Tapi gitarna melodina segala halus insyaallah sora kitu mah alus. Sia mah ngaledek. Lain ngaledek sora cengeng mah. Aduh 12 menit. Heueuh tuluykeun urang mah ngadongeng da imah ngadongeng urang mah. Kumaha eta teh awewe teh? Engke ku aing can nelepon kamari nelepon ketah ngan maksudna can puguh soalna lah jigana tos lebaran insyaallah balik. Tinggal itu di kulah tuh aing laut tuh lompatan. Lamun sabari ngulek jikana bulutna baradak. Ngan bulut kulah teh hese hungkul.
Memang lamun geus nyautna kudu beunang harita, lamun teu beunang lumpat jero, moal beunang moal nyaut engkewe geus asa buan. Nyata aduh tuh mah cepat lauk sepat. Nya aing mawa jeujeur bieu teh atuh. Aing nyata keur neangan duit geus we mah kieu wah tingali tuh kesejukan alam, keindahan tingali aya tangka bidara, aya kemang-kemang yang unik tuh. Ada sau di sebelah sananya ada bidadari Tanjung Sari. Nya terus Kumaha? teu kumaha ieu nama. Ieu aing teh kelip kieu teh lain nanaon ieu teh ngahaja, soalna lamun henteu lip nya maksudna aing teu bisa konten gitu. Ari kieu mah urang sebarkeun we kana FB jeung kana TikTok jeung kana Lemon 88 supaya ngaran maneh cengeng kasohor, masoalna maneh mah sok ngaduakeun ka orang-orang gitu. Mudah-mudahan irung aing dicirian beungeut aing koneng. Sugane ngaran maneh pirar. Nya. Maneh kudud mah cengeng. Moal. Disirek udud aya udud mah. Mung aing kamari ge udah beak hiji ge ngekan sore teh. Ngak. Wah, sama suara ucing ketinggalan song-song ngek. Bisa wae lah. Caka sembung mau bedog teu nyambung goblok. Macah sama Ma Acih, masa Cih? Sok nyanyi atuh sekali-kali mah. Aing teh nyanyi nanya tak apana tungtungna jeung buntutna ari tengahna teu apal. Kan bae aduh ka mana irung we nyanyienna. Ayeuna urang ieu we urang salam kasih ka Bang ka ieu ka Barba lah ka kapten Persib Bandung nu kamari basa main El Clasico Persib PS Persija. Kumaha salamna syah? Panada mah kudu bahasa Itali, lamun ku bahasa Sunda atau ku bahasa Indonesia moal ngartieun. Nya kieu we Aimichi Mr. Barba di Cianjur. Artina halo teman Mr. Tuan Barba, saya dari Cianjur tuh di teh ibaratkeun seperti di sana atau sini. Sakitu dongeng kesim kuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Wa taufiq wal hidayah waridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.